Kaulinan barudak mangrupakeun kamonesan anu mindeng dilakukeun ku barudak dina mangsa keurina. Unggal barudak di sawatara daerah miboga kaulinan sewang-sewangan. Upama urang nilik kana prak-prakanana, kaulinan barudak teh aya anu kaasup olahraga tradisional. Aya oge anu leuwih deukeut kana kasenian. Kaulinan barudak anu mangrupa kasenian biasana diwuwuhan ku kekawihan. Saperti cingciripit, paciwit-ciwit lutung, perepet jengkol, oorayan jeung sajabana. Aya oge galah asin, gobag sodor anu kaasup olahraga tradisional. Dina kaulinan barudak ge aya anu khusus jeung budak awewe, aya oge kaulinan khusus jeung budak lalaki. Salah sahijina nyaeta bebedilan. Bebedilan teh mangrupakeun kaulinan barudak anu nyaruaan kana bedil. Bebedilan asal kecapna tina bedil, anu biasana dipake pikeun nembakeun pelor kana tempat atawa barang anu dituju. Biasana dipake nembak manuk. Bebedilan oge dadasarna mah kitu dan kusabab ngaranna oge kaulinan atawa kaheureyan barudak, jadi bedil teh henteu dipake saperti bedil nyaan. Malahan mah aya bedil anu eueuh peloran. Dina prak-prakanana aya sababaraha rupa bebedilan anu sok dipake kaulinan ku barudak. Aya oge bebedilan anu dijieuna tina dahan cau. Tah eta bedil anu teu bisa nembakeun pelor. Aya oge bebedilan tina tangkal awi anu paranti narik pelorna tina karet gelang. Jeung aya oge bebedilan anu dijieuna tina tangkal awi anu biasa disebut bedil jepret, anu pangokangna tina awi anu diranggut. Awina nu dipake kudu awi anu kuat jeung kolot, ngarah tetereh beulah. Tah bebedilan teh sok dipake kaulinan ku budak lalaki anu biasana sok dipake pikeun tuturangan atawa tetembakan anu pelorna tina kertas anu dibasihan.
cilalobana mangpaat kaulinan barudak teh. Contona tina kaulinan bebedilan. Tina kaulinan eta urang bisa ngalamangpaat nyaeta kahiji ngajarkeun supaya bisa hirup sauyunan gawe bebarengan jeung batur. Anu kadua ngajarkeun hirup anu aya dipimpin ku bisa. Anu katilu ngajarkeun supaya silih tulungan jeung papada jalma jeung babaturan.